Ji, Naon is? si teteh cenah rek kuih. Oh nyao ke kedeng heula tungguan. Mane dandan heula sina geulis sina rapi. Itu nya. Oh, ke acak-acakanna si pisan lagi si teteh nage embungeun balik nage. Ayeuna di mana si teteh? Ke kedeng dianterkeun cenah make mobil. Dandan heula nu geulis nu rapi. Besing teu wawuhun. Bu Haji. Kali bukna nih hesek ieu iis na rapi heula nya ambe geulis. Teu rapi mangke si teteh na moal wawuhun. Ditiungnya. Heeh. Mun bohong Bu Haji dikempesan sia nya. Henteu gambe langsing is. Ulah ngebohong wae tuh. Sia mah sok rupa-rupa wae. Emang balon dikempesan. Baik amat sih Bu Haji. Ya bener kan atuh. Enggak gelis Baji. Heeh geulis enggeus tuh. Ke si teteh na wawuhun. Ya geus atuh ulah ngalamun wae sia Naon teh. si Maah? Besing kayak si Iis. Jauh-jauhkeun Maah, emang mah daek boga anak stres. Enggeus ikhlaskeun, kudu bisa diikhlaskeun. Ya emang ngomong ikhlaskeun, tapi inget teu bisa narima mah, nyeri hate wae, ku si Ahmad teh nyeri hate wae mah dibohongan. Sing sabar. Itu ngalamun wae geus. Mendingan ulin hayu. Ka mana sih Maah? Ulin ka mana we? Tuh, ceurik di wae. Entong jeurik wae, make jadi miluan ceurik ieu. Emang kurang ada borong sih, Ahmad. Awas lamun amprok ku aing. Bohongan anak aing. Sabar, enggeus. Neangan deui nu bener. Neangan deui nu leuwih kasep. Geus mah we ngarek ulin arek ngeunahkeun pikiran ka ditu ka sawah. Kadenya awas ya lamun boga pikiran nu goreng. Awas ya. Kudu bisa jaga diri. Ngeri tumru. Teu tega ini nempo anak teh. Arek nempo si Iis ganti ayeuna. Karunya eta ge keluargana dehan. Ampun, aya wae. Aduh Iis. Kuat sampai katang kagelo gitu sih, ampun. Arek nenangkeun pikiran arek ulin ka sawah. Nyeri hate banget. Ahmad teh nemen banget ka aing teh. Kieu teuing si ieum rumah tangga sia teh Si Iis dehan anakna. Ku aya wae ujug-ujug leungit tuh eta budak teh. Apa bener kitu? Diculik ku si Ahmad. Naon tujuanana? Naon nyulik anak da si Iis teh naon tujuanana? Meureunnan kudu aya tujuanana. Minta bayaran. Minta bayar kumaha eta bapana budak teh digawe gen teu ngiriman-ngiriman. Kuat nemen pisan ampun teh. Lamun bener si Ahmad anu nyopet eta budak. Aing dibolong si Ahmad. Geus ieu daharnya isnya. Embung dahar lila meureun. Besing kuru awak maneh kaing katanyaan salaki maneh balik, anak maneh balik. Bu Haji ieu panas banget. Buka we Ye, engke si teteh moal wawuheun ka maneh. Enggeus si tiung ke besing teu balik sia. Aratul Bu Haji. Loba kutuan maneh mah. Geus urang dahar heula nya. Mung dahar Bu Haji ke si tetehna uman teh. Ya, komo si tetehna kete moal wawuheun ka maneh teu dahar ke kuru awak. Oh nya. Heeh, cing urang nyokot sangunna heula. Leutik we nya, Bu Haji. Asik.
Be antep titah ulin hela si iem di imah wae besing gelo karunya. Ayeuna marek ningali si Is hela di imah Bu Haji suganan geus rada cager. Meni ampun dengan aya-aya wae budak teh. Ketemu deh jeung Teteh. Ulah bohong wae nya teh nya. Mama kangen banget. Bu Haji. Naon Is? Gila banget Bu Haji. Kodong atuh kodongnya datang dah hareulan ya Si Teteh dah. na manten Bu Haji. Ya dah heula. Daun naon sih Bu Haji? Ya daun tangkil angeun hasem campur sama makbruk. Lain daun kahitutan. Namanya daun kahitutan Mana hitut wae oge tadi. Masakan Bu Haji asin. Nya asin nama da teu boga salaki si teh. Geus Geus engke deui jeung engke mun Kumaha balik si teteh na komo. Moal. Sawap teh ya. Geus Bu Haji. Seepkeun nya Maksa wae ke dilaporkeun geura ka polisi Bu Haji teh. Maka aja nambe anak mana kapanggi. Teu enak asin. Aja nah hai semua. Di mana eta Bu Haji? Mak. Sing gembulnya, sing Mana, Mak? gembul. Mana? Si Saha? Teteh. Si Teteh keur di jalan, keur di Jeung jalan. emak oge lain. Aya di jalan, keur di jalan. Ana mah mam hela geulisnya. Deh ya. Mam hela. Bener teh nya ngabobodo wae Bener engke ge sore aya datangnya. Anu mah, heeh. Tah, enggeus emam sabeh kan beteung. Bobo hela nya. Eta mah moal panggil-panggil atuh. Sabar, jadi jelema mah kudu sabar. Cek Bapak Ustad oge kudu sabar. Menang ngaji emak. Oh yang ngaji. Tah gitu. Ari gembul mah pan engke si Teteh balik. Mak katanya mah teh awakna kuru pajarkeun nuhun maredahan. Eta darjeun naon Bu Haji. Saya tuh. Aja ngangeun hasem. Alhamdulillah saya. Bari jeung asin-asin ge mak. Gombe asin ge enaknya. Oh. Heeh. Sare atunya. Mak. Sare ke gedeng deui ge datang. Yang ke berenang si Tetehna moal balik lamun teu sare. Urang sareng ke si Tetehna moal jadi. Ke diudangkeun mun si tetehna balik mah. Ayo buru sare heula ka dieu. Bobo hela. Ayo. Bobona. Bobona mah di luar wae mak sia mak. Kajen ke penting ampi Oke, udangkeun nya. Oh. Awas mun ngabobodo Bu Haji dikempesan. Aja ngambil Mak. langsing Mau odah dijeburkeun ka ditu ka empang. dikawinkeun mau dah. Kawinkeun. Ieu ari teh boga keluarga teh. Heeh nya mah meni sedih boga salaki jarang balik. Aya budak teh aya nu nyulik dan si Isa nasibna teh kumaha mah. Bu Haji, Naon mak? mari carita kamari si Iem aya nu ngalabrak. Saha sih mak? Teh nya ngakuna mah cenah pamajikan kolotna si Aman. Wah boe teh jelema nu amprok di jalan jeung uing mamawa tas gede warna ungu. Heuh eta Bu Haji, pake kacamata gede geuningan. Oh. Wah eta teh ngalabrak. Ya si Iem geus diceraikeun geus bawa surat perceraian, coba ge. Oh ya Ya, Allah. emang kitu bisa. Eta Ya teh. bisa wae. Bisa wae. Heeh. Alah. Winga sugan teh rek nu nagih hutang, mah boga kena hutang urut hajat, mah. Ya pugu eta ngalabrak si Iem teh citang nyeraikeun cenah. Si Ahmad mah masih salaki wing sah cenah kitu. Eta si Ahmad mah teu kanyahoan gablek pamajikan geuning. Nyawa Bu Haji, Eta pamajikanna urang mana cenah, mak? nya orang hilir cenah ngomong Ya nama. Allah, si Ahmad pinter banget acting nanya. Ayeuna si Iem tuh ngahuleng wae ganti ayeuna. Ke si Iem Oh, dehan. gantian nu stres deui. Si Cagur ke si Iem anu stres. Para rusing aing mah. Nya geus 5 poe coba Bu Haji si Ahmad teu balik-balik. Kamananya dehan? Udah teh meuni kuat pamarangan jeung si Is Oh, anakna. jeung marang jeung leungit anak si Is. Iya si Is geuning nuduh nama kasih Ahmad wae. Apa kitu bener Bu Haji? Heeh, nyaos ya, mak. Uing teh da puguh. Hate leutik puguh nyangkana ka si Ahmad, mak. Tapi nya puguh teu boga bukti Tapi uing teh. cek kamari cek awewe kolotna cenah eueuh di imah tatara balik cenah paling balik 2 poe sakali karak balik cenah. Nya eta Manehna menang info si Iem kawin jeung si Amba teh ti tatanggana cenah. Ti tatanggana lah. Ciga nama mah tetanggana teh aya nu sok ngider ka dieu meureun. Ciga nama aya nu nyahuan Bu Haji. Aing mah heueuh da puguh
yang kana teh kasih Ahmad urang teh ieu anak si Isleungit teh. Nya teh Tapi nyaho eueuh bukti mah. kudu aya Kumaha bukti. bingung. Lamun bener teh mah ampun tengan amah dikarunyaan ku aing malah kos kitu budak teh. Ya heueuh da tadina luga gligu wae tuh da mah. Kieu teh boga salah kita. Ari suka teh benar. Wah, mana bentaing boga salah kita aing ngalah dicerahkeun. Kangis aja nemen-nemen. Percuma yen modale demen. Wong tuane kakak ngomong jelas, keluargane kita beda kelas. Iya. Iya. Naon si mana? Iem kunaon di dia wae. Iem, apa geus nyahonya kalakuan suami kamu ya, Iem? Kelakuan emang salah ke orang kunaon? Ih, yang suka nyulik anak itu yang kemarin. Kamu jangan fitnah deh, Is. Wis enggak fitnah, itu Buktinya naon? kenyataan. Buktinya nih ada di handphone ini. Oh, Is. Iya, iya. Gini Itu kan? bener. Iya kan si Ahmad, suami kamu. Emang kenyataannya begitu. Suami kamu ini. Coba ge arek kumaha deui coba. Udah ya. Eta teh anak nasi. Masa sih, Yang? Istrinya, oh iya, itu anaknya Teh Iis. Oh, Oh, yang ternyata anu diculik nyulik anaknya teh Teh si Iis. Ahmad gene. Iya, rupa-rupanya kayak Ahmad. Kemarin Iis teh ningali di dia. Geus iem. Tong ceurik wae aya nama iem. Entong disesali deui geus. Terjadi yang geus terjadi. Geus mending aya nama balik wae ah. Ayo daripada kasamat. Ayo balik. Iis! Iis! Kamana sih, Mak? Kamar. Gusti, Tuh, teh itu juga kamana tuh. sih? Oh, sama itu. Mau dah jeung Bu Haji mah ngabohongan wae urang mana tapi ka ayeuna eueuh. Tetehna. Iis! Gusti! Mual. Kedenge datang! Kedeng Kedenge datang, sabar atuh sabar. Geus dahar geus sare mana. Kedenge datang, sabar sih, Ya, kudu sabar. bisa dek diuruskan atuh, Oh, Neng. kau mah di imam sorangan Mama sarwana jeung Bu Haji ya sarwana Oke, balik ke sabar. Mana di imam mah sorangan naik kau mah iso baturna mending di maing aya baturna. Geus dahar geus make tiung ieu naon sih Ye, sabar tuh, Is. sabar Sabar, kita tadi Pakai dek. Pakai deui, pakai deui. mambung arateul mah Istighfar. Sabar, Is. Alhamdulillah ya Allah teteh kemana Alhamdulillah bisa kapanggih maneh. Gusti, dengan ternyata mamanya teteh kemana wes gas, Neng.
Aya nama si Neng nasi teteh nangges uwi nya. Salam. Geus salamet alhamdulillah. Udah ulin jauh-jauhnya. Neng dengekeun ka Dik. Saha nu nyulik? Nu nyulik saha? Bebeja teh, bebeja. Saha nu nyulik? Laki teh iya. Tuh mah cek pinginan mah. Ya Allah. Oh, kita meleset pisan ya Isnya. Gusti. Wae tuh dan ge mah. Geus saya nama orang balik ayo. Orang balik geus saya buru. Ayo. Gusti, dengan buru. Iem geus iem. Tong cirik wae ieu mah. Geus, tong cirik wae. Sing eling pokona mah sing eling. Iya. Geus inget ka pangeran, inget ka Gusti Allah. Daripada mikiran wae si Amat, terbalik-balik si Amat. Mending ai ganteng mah jiga eta mah mani jiga bangkong buduk kitu. Arek naon diceng-cerikan nu kitu. Masih banyak yang lain di luar sana. Ya, udah nggak usah ditangisin lagi. Nggak usah. Ngapain? Masih banyak. Ya, udahnya. Mendingan ge ayeuna mah istirahat. Iem nya. Istirahat, sholat. Geus. Engke euy iya. Nya, encan nyangu di imah. Geus nya istirahat, sholat, mandi, geus nya ieu. Geus balik heula nya. Yang geus. Yo, assalamualaikum. Yo. Anjay. Goblok. Segala kabur di budak teh. Ya nama aing pasrah. Aing lamun teu nyulik anakna si Iis. Aing moal meureun kos kieu nya. Anjing. Dasar nasib. Pun. Amat. Nyulik sia. Si eta si Ai Iis. sia da naonna nyulik si Napisa. Tuh hidang, kunaon sia nyulik si Napisa? Oh, sia we bener cek si Iis anakna. Tuh hidang Aisyah kunaon diperkosa? Lain, Bel. Naon si sia? Mau aing mau ikut campur asa najan sia dulu aing gembung aing mau pipiluun. Aisyah kumaha pikiranna si aing mah kuat nyanjung-nyanjung sia ka mah oda ka si Iis. Geus tong loba omong atuh Bel. Kalau bawa mah kumaha sia ngerakeun-akeun aing teh ibis sia. Kunaon sih? Tuh hidung. Alagaan teh. Kunaon? Pira masalah sepele padahal mah. Nya sepele anak batu ulah disumputkeun tuh ayeuna si Iis gelo tuh. Anak we. Ai mana kumaha pikiranna si Ahmad. Sia mah ngerakeun aing Terus aing mau ikut campur eta mah urusan sia Tuh hidung. Hampura geus sana mah kaditu ngomong. Ka Mauda. Tuh aing ngomong lah ya namanya terus terang lah. Tangga karake encan 5 poe acan geus nyeun masalah keneh wae. Hirup teh kikituan we sia mah matak pamajikan nu teh heula embungeun ge. Itu Bel, bantuan Bel. Bantuan naon mu aing kos ge mah aja mah ngerakeun aing aing mah mending geus galus-galus sia ka Mauda ka si Iis. Sia mah musingkeun pantesan sia mah indung sia bunguruskeun sia ge. Aing bebeja ka Mauda ke. Kumaha ieu? Nya aing bu pusing ke masalah ki aing teh balik-balik aing ngurus sia deui. Mun nyieun pusing we, geus aya nama ieu milu. Ayo tuh, Ini suning pisan. Yo, ka dieu heula. Eta sia kumaha tujuan si sia nyumputkeun anakna si Iis Oh, aing keur lieur lah Bel. Bae sia mah tuh da. Kunaon? Yo, sungut tetangga deh pasti nanyakeun ka aing da aing teh ibis sia. Teu nyaho we sungut nama Oda si Iis. Bu Haji, sia mah geus namplokan tai we ka beungeut aing, teh beungeut aing ditunda di mana, Ahmad? Tuh, ampura Bel. Heeh, we sia mah. Buah-buah ieu anu nyopet motor babaturan si Napisa manehnya. Geus tong loba omong. Kalau ngomong we tuh cek aing ge naon pantesan di desa ieu ngomong wae. Eta si tipi teh tipi Mas Bu Haji. Aneh. Tuh Bel.
Nanya lupa Oh, nya bawa duit aing ge kusia dicokot. Oh, bel aing ngampura dah. Goblok banget sih mah geuningan ka ibi sorangan ge duit kudu dipaok. Aisyah nek ngusahakeun si Iem ti duit nu kitu. Nanya jalan deui sih, Bel. Kapepet. Kapepet mah ka ditu nginjem ka Bu Haji, tukang dagang duit ieu. Sama geus anya pusing aing wae, geus sambung aing geus mau urusan jeung sia deui ah. Tete di talian emak, terus tete tadi beredar 50. Ya Allah. Tete tadi nangis kabur, terus ditewak deui. Ya Allah. Tega-tega teh. Aina ka mana si Amadna? Mang Amadna aina ka mana? Tanya kabur dah. Tuh mak, ayeuna mah geus buktikan mak. Laporkeun ka polisi jelema nu kitu mah tuman. Ya tapi serahkan ke si Iis, rek dilaporkan apa ke keluargaan Iis, karunya si Iem kara kawin pan. Ya ayeuna mah orang pikir-pikir heula mak, ayeuna mah penting anak orang geus kapanggih mak. Alhamdulillah. Action. Si Rika gagal eta. Rika keluar ah. Keluar isi orang dua nah. Ka ibi sorangan ge Gusti Ahmad. Meni ampun-ampunan. Aing capek, genggerong aing. Aya